resepna sakedi sanguhana kesayaga dina piring aya nu keur digoreng dina kateleti goreng asin peda beureum anu garing sora minyak jeung sengitna mata kukurubukan digoreng garing koneng mata kabitan sekaligus ngahudang rasa penasaran sengitna ka mana-mana mawa carikan. Dahar teh meuni ponyo pisan cengger ngalada lalabna oge aya sanajan laukna ukur saderhana pisan nikmatna moal aya duana di dunya pedah beureum mata kabita pedah beureum sengitna kasida nyambuang ka mana-mana nanikah hese leungitna. Di dahar teh meuni ponyo pisan cenggekna lada lalabna oge aya sanajan laukna ukur saderhana pisan nikmatna moal aya duana di dunya pedah beureum neta pahita pedah beureum sengitna kacida nyambuang ka mana-mana nanikah hese leungitna. Dina koet batuan asri golek bumbu anu rupi-rupi cengek beureum nu matana ngeri bawang bodas jeung bawang beureum sari uyah saeutik nyari gula beureum manis diri ulah hilap tarasi anu asli dicampur sabaraha rupa harti
kasih ubar sedih hati. Raos pisan tuang sareng wargi, Nikmatna karasa sehabari seri. sambal tarasi, Sambal tarasi lada ledak deui ledak deui. lada Main lengger deui. Semur jengkol ayeuna tuangeuna nu geus lila kacida, sajuta rasa nu taya duana, teu birek deui di sakuliah dunia. Mata teu deui kasarerea, sanajan bau kacida kana pipisna, tapi apan kacida pisan nikmatna. Mata hilap upami nuju tuangna, semur jengkol nu raos kacida.
tempe koneng kasih dah sugema